Wilujeng enjing sadaya hayu urang ngaji rasa mugi aya manfaatna anjanten pituduh urang sadaya bijak menggunakan media sosial di era digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu dihormat para hadirin, para jamaah Jumat anu dipaparin rahmat ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang panjatkeun puji jeung syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin rahmat hidayah sareng inayahna ka urang sadayana. Dugi ka tiasa kempel dia edina ieu waktos kalayan kaayan sehat walafiat. Salawat sareng salam mugia salawasna kasangkakeun ka junjunan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka kulawargina, ka para sahabatna sareng ka urang sadayana salaku umatna. Hadirin anu dihormat tur dipika cinta ku Allah. Dina kasempetan ieu abdi bade ngagugikeun biantara kalayan tema bijak menggunakan media sosial di era digital. Hadirin anu dipika hormat, dina zaman kiwari urang hirup dina era digital. Media sosial geus jadi bagian tina kahirapan sapoe. Ti mimiti hudang sare nepi ka rek sare deui. Teu lepas tina handphone. Nanging hayu urang nanya ka dini sorangan. Nah media sosial anu urang pake geus mawa kana kahadean. Atawa sabalikna kenyataanna loba di antara orang anu can bijak dina nggunakan media sosial. Aya anu nyebarkeun bijak anu can tangtu benerna, aya anu nyerat kitab kasar, malah aya anu muka ai batur. Kukituna ayu urang sami-sami diajar jadi leuwih bijak dina nggunakan media sosial. Yang pertama nyaring heula samemeh ngabigakeun. Kedua menggunakan bahasa anu sopan. Yang ketiga ulah milu nyebarkeun hal negatif. Yang keempat, jadikan media sosial selaku ladang amal. Hadirin anu dipika hormat, selaku panutup, hayu urang ingat yen sagala anu urang lakukan bakal dipertanggungjawabkan. Kaasup naon anu urang tulis di media sosial. Mugia orang sadayana tiasa janten jalma anu wijaksana dina nggunakan teknologi sehingga mawa manfaat pikeun diri sorangan sareng batur. Hapunten upami aya kasalahan dina cariosan abdi. Daun sereh daun salam. Dibelikan ka manang tang sing saha nu ngajawab salam diambukan si surgana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.